Di mana? Ki, Aden mah Ki ngurus sawah biasa atuh. Halus. Ki, Kumaha? Ki teh ka luar negeri nya kemari bejana. Aduh hebat atuh Ki. Aki teh diculik ku pasukan kerajaan Inggris. Kenapa tisah? Ih, ari Aki Aden teh atuh salembur Ki ea ngaran Aki teh menang saminggu eueuh. Tapi ayeuna Aki bisa baik deui kumaha tah? Kieu dongeng nama. Aki teh memang menang saminggu. Leuwih malahan mah diculik pasukan kerajaan Inggris. Ditepungkeun jeung putri Inggris Lady Diet ya gitu. Wah, hebat. Terus kumaha? Dikawin itu. Jadi dikawinkeun. Eta henteu pangna Aki aya deui di dieu oge. Nah, bisa kumaha tah teu bisa dikawinkeun? Lah, da teu pira atuh alasanna mah. Pedah Aki porenges jeung loba hutang ka warung. Gimana, Pok? Biasa we jalan-jalan di kota. Yang- Biasa belanja. Yang saha? Aya we. Mali beja-beja ke Mang Utun. Tapi jeung lalaki nu kamari nya nu geus kolot. Lain. Beda deui. Mang Utun mah nu sok kepo. Tapi ulah sok gonta-ganti lalaki, bahaya. Mang Utun, bahaya kumaha kitu? Bisi jiga beca, ditekan, turun dibayar, diculkeun. Aden, gimana Den? Mang Utun Aki. Di mana? Biasa atuh neang gawe ti kota. Jangan gawe ti kota. Nya, Kela Den biasa nama lamun neangan gawe eta teh datangna sok tina impian heula. wah, bener cekolot gitunya. Ijo Aki baheula ngimpi heula ayeuna geus sukses. Baheula teh gara-gara nama ngimpi ragdag tina ranjang. Ayeuna sukses geus jadi pilot. Ki, lamun kitu mah sarua. Kumaha Utun mah ge Utun? keur bujangan teh. Ngimpi wae macul. Tah, kan ayeuna jadi naon? Ayeuna jadi naon? Jadi petani. Alhamdulillah gitu mah Utun nyambung. Aki nyambung. Mun kitu mah Aden rek usaha sorangan ayeuna mah. Halus. Halus. Aden rek nyeun usaha sorangan ayeuna mah. Usaha naon? Usaha isi ulang kana cai. Begitu pernah ngimpi naon heula? Ih, Aden teh sabulan ieu moal peuting ngimpi bahasa. Ayo si Neng. Maca naon eta teh Neng? Iya, Pok, resep masakan. Ih, meni rajin kitu. Nya ieu aya masakan anyar, Pok. Cenah mah tangkal gedang teh bisa diasakan. Engko jadi penasaran. Kumaha carana? Tah si tangkal gedang teh dikulub, Pok. Tuluy sadiakeun bumbu. Pecin, tomat, bawang bodas, bawang beureum, cabai rawit gitu, Pok, biasa. Engko bejaan. Kumaha? Tah carana ya, Pok. Si tangkal gedang teh dikulub. Tuluy geus hipu teh diangkat. Tah tuluy disiksikan segede dadu. Diosengkeun, asupkeun samara nu tadi tah, Pok. Tah tuluy kitu teh dikeresekan. Dipiceun kana wadah gedang. Nah, dipiceun. Kapan bisa diasakan encan tangtu bisa didahar. Hah?